Mujehna geuning teh sore ieu teh ya urang nyangu, hayulah urang nyangu. Alas ya. Nah beasna ge tinggal saeutik. Kajeun deui lah. Sorangan mah cukup. Sakitu oge jigana teh 2 poe mah cukup. Bisa kadahar lah. Mantap sakitu ge. Tuh. Ya sia beun bae lah. Sakitu ge da hirup sorangan ieu. Cukup jigana mah lah. Langsung urang gegeroh. Isikan mang lah, urang isikan. Ajeun lah. Digual gewel. Ngan ngagewel teh bujur. Gitu gini bisikan lagi ai lalaki mah. Heuheuy deuh. Untung we teu stres oge hirup sorangan ye. Tuh. Gitu geuningnya. Beda ningali dina video batur mah ari awewe nu misikan mah alus bisaan. Ari lalaki mah kieu lah. Segitu ge. Teu kudu alus-alus. Beres ngisikan. Urang make uyah we lah daeuh deungeunna. Gitu ngaliwat we ieu mah lah. Terus dah gitu we. Yang penting aya rasaan asin eutik. Tah ngaraseungit make daun panan tuh. Kitu we lah beres lah kitu mah tinggal masupkeun. Tah ayeuna geus beres dipandanan diuyahan. Tuh. Supe kanu magicom, aduh kanu magicom. Geus beres cetrekeun. Rengse oge yeuh ulah euy geuning. Geus sore jam 4 sore teh geuning. Nungguan asak lah. Sor alhamdulillah euy. Aya cengek hiji eta teh. Urang nyamel we lah jeung tomat naon eta teh. Laleutik kitu da diburuan manggih. Deungeunna mah jeung sambal ge hayu lah jalan. Nikmat nu penting mah lain ku dahareun nu aralus tapi ku nikmatna dahar. Kitu geuning. Dahar mah lain kudu jeung daging jeung deungeunna naonna nu penting mah aya sangu jeung sambal oge jalan. Nikmat we geuningan geuneuy batur mah dahar jeung alus kuring mah jeung kieu we lah. Ngaran-ngaranna di lembur. Rasaan mah teu kudu meuli dengan cengek dengan tomat. Ngan sakitu kadaharan urang sapopoe teh. Tah tingali sambelna. Manya teu kabita mah. Aduh ini amu coy gitu. Mangga bray urang taruang hayu